Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadia balad dongeng Ki Agus Jago di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalayan diwuwuh ku Qobul anu maha agung, dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa, diiring ku kadeudeuh kanyah Gusti anu maha suci. Urang ayeuna dugi kadangat ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana. Nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita si Giwang ayeuna kantun bagian anu ka 44 nanya. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Kang Rudiansah ti Palihan Leles Garut. Kangge Kang Rudiansah ngahaturkeun rewu nuhun laksaketik kabingahan. Rehna parantos ngintunkeun naskah sakaligus ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina channel Dongeng Ki Agus Jago ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe kantun subscribe heula. Ngarah langkung pogot sareng langkung sumangat deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Ning hilap di like di komennya nu saseueur-seueurna. Lainna naon, mamang masok bingah gitunya. Upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Kalintang bingahna deui upami mah link video mamang ieu dipangeserkeun atanapi dipangbagikeun. Atuh ngaran teh nyangkolong tingkana waktu sumangga ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng si Giwang bagian anu ka 44. Kumaha salajengna sor cikopina para samakna pagan heula tali kolorna bisi morosot merezel morozol uzel uzelan di tengah jalan tumpak kedung dung tes. Abdi ngarasa heran ku eta urang jalma. Nah bet nyabit-nyabit nami paguran wesi keling sagarupa. Har, naha? Nah kumaha kitu Aden? Sumuhun, nah geuning Aden bet bangun anu kaget kitu. Nah Aden uninga ka paguran wesi keling. Pupuh lembur jeung pamajikanana meh bareng tumanya lantaran sarua panasaran. Nyakan tenan uninga pisan mah Ki mah margi anu ngadegeun eta paguran wesi keling mah nya iwaltipun bapa di balubur bari khusus dina jalur ilmu bodas kalayan nyorang jalan dina kahadean tur teu kagungan murid sapertos tilu urang jalma tadi. Abdi bae teu wanoh ka eta tilu jalma. Ieu mah jiga anu ngahaja. Jalmi julid, jalmi iri, jalmi syirik anu rek motoran nami paguran wesi keling. Baru kudan teh gitunya. Atuh pami kitu mah eta perkara teh teu tiasa diantepkeun bae atuh Aden. Kedah diusut tuntas dugikeun ka pendak. Saha dalangna tina eta perkara? Nah dalangna Ki Agus Jago atawa Ki Agus Jabri atawa Ki Adus tukang pala di pasar itu di pasar Cineam. Abdi gaduh kayakinan Ki. Eta tilu jalmi moal cicingeun. Sanajan janji moal dedei oge. Tapi pasti we bakal ngadu kanu nitahna kagegedugna.
maranehna bakal bebeja yen abdi aya di dieu. Mung duka irah maranehna kadarieuna deui. Ku kituna abdi nyuhunkeun widi, nyuhunkeun tempat khusus kangge sabaraha dinteneun diri abdi calik di ieu lembur ki. Katambi abdi memang aya maksad di unggal lembur rahayatna kudu barisa kana ilmu wela diri kangge ngajaga diri katut keamanan di ieu lembur. Pupuh lembur tembong ngadak curing hak jeung ato waktu ngadenge Jaka Satria nyarita kitu teh. Alhamdulillah nun pisan Gusti, tetela geuning aya kene jalmi zole anu beradian ka jalma leutik. Aki bunga nu daya papadan ajang pami warga pilemburan ku ujang dilatih bener-bener dina widang ilmu silat. Da geuning lain gangguan jalma jahat bae, tapi gangguan ti bangsa kompeni. Ieu mah khusus we keur para nonoman lalaki awewe anu boga tekad jeung sumanget sarta nu jarak jagna. Malah bami aden ngadegen paguron ku aki mah bakal dirojong sapinuna den. Mun tah kitu ki. Nanging namual kabotan kitu aki juha kalih wargana pami abdi ngadamel paguron di tempat sakantenan nganti kedatangan si Samsuri katut anu sejena pami leres maranehna bade manjangkeun ieu prakara. Ai bujeng-bujeng kaabotan aki mah atoe nu aya pengisi ieu lembur oge bakal aratoheun geura dilatih ilmu silat ku aden. Ugu harayangeun maranehna teh bisa kana ilmu bela diri teh den. Malah ayeuna oge bisa aki ngayakeun gempungan sawala di bale pasewakan pikeun maheutkeun sawala den. Saya atuh pami kitu mah. Nanging pasoalan ngayakeun gempungan manggawe teu langkung aki ira-ira oge. Asal sadayana aya dina kasapukan sareng kakompakan ki. Mun mangga den, mangga. Kitu lalampahan Jaka Satria dina waktu harita anu boga karep rek nanjungkeun warga lembur atawa hayang deukeut jeung warga lembur. Sakumaha nu kungsi dilisankeun ku mama kiai atawa eyang kiai ka Jaka Satria. Jeung katambah deui ku perkara anyar. Aya jalma ngaku-ngaku ti paguron Wesi Keling ngajadikeun Jaka Satria ngarasa panasaran nasaha dalangna tina eta masalah. Cag tunda kayaan Jaka Satria. Ayeuna kocapkeun di tempat sejen si Giwang. Memang waruga kasarna macan bisa ngagunakeun deui ilmu silat. Poe ka poe teh si Giwang jarang cicing di imah, tapi cicing di jero lombang sorangan. Teu poho, si Giwang teh memang boga kongkorong mustika tina bahan kulit orai jeung gagantelna tina tulang bu pamere Ambu Sulasmi anu dipakekeun ti keur orok mula keneh ku Nyi Ebah. Si Giwang unggal cicing dina jero lombang lain sacicing-cicingna, tapi lir umpama aya anu nungtun jeung ngabejaan tata cara mangsa ngaluarkeun raga lemesna tina raga kasarna. Bari diuk sila dina jero lombang, si Giwang teu weleh ngosongkeun pikiranana museur kana hiji tujuan anu ku dirina dilakukeun salila ieu. Si Giwang di alam lemesna terus diaping jeung dijaring ku hiji sepuh anu make baju sing sarwa koneng pikeun ngalatih ilmu-ilmu sejena anu can kungsi katurunkeun ka Ambu Sulasmi di antarana ilmu ngarogoh sukma. Harita oge si Giwang majongjon we dina jero lombang sorangan. Kajen poek mongkleng mun parang wanci peuting hayang cicing di jero lombang. Sedangkan Ambu Sulasmi mah harita teh keur ngobrol jeung Nyi Ebah duaan di tepas imah.
kabeneran pramuja mah keur eueuh keur balik ka lemburna harita teh. Kadengi harita nyeebah anu keur cumarita. Ambu bade diwidian bade henteu. Abdi teh enjing mah bade teras angkat we ka Gunung Guntur. Demi pun anak supados tiasa sehat deui sapertos sabihara-bihari. Margi hawatos si Giwang si cicing di jero lombang luka naon maksudna ambu? Nyai, ari bener mah Nyai geus buleud patekadan. Heug ku ambu diidinan pikeun lumampah ka Gunung Guntur, pikeun neangan tambak, pikeun kasehatan si Giwang. Heug diidinan ku ambu. Nuhun pisan ambu. Pami ambu ngawidian mah abdi enjing bade mangkat pikeun ngadu nasib tiasa ngapimilik kembang gandapura dina mahkota landong kangge pun anak. Obrolan indung jeung guru bisa kadenge ku si Giwang kalayan jelas. Sabab ilmu pangrungu pananang raga mah anu kacangkingna tetep aya teu leungit, kalayan masih bisa digunakeun. Duh, si mate kuku geuning hayang ka Gunung Guntur cenah ya. Pikeun ngamenangkeun kembang gandapura dina mahkota teh yang keur ubar uing cenah. Kumaha tah yang halangan tong ku uing. Cek Sukmana si Giwang di alam lemesna ngobrol jeung Mbah Buyut Jabar Kuning anu kiwari jadi guru gaibna. Anu mana Mbah Buyut Jabar Kuning teh nalika keur hirupna mangrupakeun guru Ambu Sulasmi. Ari indung hidup geus buleud patekadanna nama nya idinan we. Aduh jalu ulah teuing dihalangan malah ku hidup beral gera dudurgeun. Arek kuraga lemes, arek kuraga badak, asal kudu taliti tur waspada mangsa ngajaga diri. Ngan leuwih alus nama tuturkeun we kuraga badak. Sabab dina hiji waktu hidup bakal panggih jeung jalma anu butuh balat, butuh batur, atawa butuh gawe bareng pikeun ngapimilik kembang gandapura dina mahkota. Oge pikeun merangan tindak laku kaangkara murgaan kaum kompeni. Tapi raga lemes hidup bisa diandalkeun oge. Sabab iwal ti raga lemes hidup anu bisa ngagunakeun ilmu silat dina danget ayeuna. Kajaba mun Sukma hidup nyurup kana waruga jalma jejen anu bebas dina pangaruh ajian tapak waruga genina Mbah Buyut Keling Sagede anu geus ngalumpuhkeun tanaga jero hidup. Oh, tapi ambu guru kumaha nya ya? Mun uing indit bakal ngidinan moal ya? Hehehe. Tenang jalu. Keun soal guru hidup eyang anu ngomong ngaliwadan impianana. Guru hidup tangtu bakal ngartieun kana naon anu ku eyang dilijankeun engke. Oh, nuhun atuh eyang kana bantosanana. Mugi we dikersakeun lancar tinekanan pamaksadan abdi teh ku pangeran eyang. Ya, mudah-mudahan. Tapi geus ayeuna mah hidup geura mulang heula we juk anagi geura mulang. Latihan ayeuna dicukupkeun heula we nepi ka dieu juk geura mulang. Oh, mohon mangga eyang. Nuhun pisan yo. Salami ieu tos ngaping abdi eyang. Sukmana si Giwang saterusna ngabalesat dijajab ku hileuwirna angin peuting mulang ka alam nyata sumurup kana raga badagna.
Si Giwang Sukmana nuker mulang ka alam kasar. Harita bet ngadenge sora jalma anu ngagerendeng mapatkeun jangjawokan bari ngukus menyan di tempat anu sunyi. Sarta ngajepat mait hareupeunana diauran ku kembang 7 rupa. Tetela geuning. Eta teh Ki Samudra teh anu keur ngalaksanakeun pamaksudanana mindahkeun Sukmana Mbah Buyut giling-giling kana layon si Abud meh teu marakayangan bae. Sukmana si Giwang kagogodeg harita ti kaanggangan. Dina waktun meh sarua Nondori anu geus aya niat pikeun kabur ti markas barak tentara Walanda. Harita masih kene bingung sabab di luar teh ketat pisan kudu ngajaga. Jadi teu bisa kitu bae Nondori kaluar ti markas atawa langsung kabur ti imah bapana sabab nu jaga sakitu ketatna. Ya Tuhan, apa yang mesti aku lakukan? Di luar begitu pabalatak yang ngajaga, susah enhese untuk bisa kabur jauh dari tempat ieu. Ya Tuhan, berelah aku pituduhmu ya Tuhan. Nondori lila ngahulang di jero kamarna bari mikir kumaha carana supaya bisa kabur ti eta patempatan. Lir umpama hiji tawanan we anu hayang leupas tina jero panjara. Tapi saenggeus mikir lila, Nondori karek manggihan akal anu hade. Gesan bisa kabur ti eta patempatan. Carana eueuh deui, iwal ti kudu ngaliwatan jandela kamar. Ngan kaluarna rada susah, turuna handap pisan. Tapi turun ke handapnya jangkung pisan ini. Harus pakai alat bantuan atau tarajetea. Ya sudah, mungkin ini cara yang hade menurutku. Geus kitu, Nondori gancang harita ngajewang hordeng panjang anu teu dipake. Rek dipake muntang, dipake turun ka handap. Rat eta hordeng teh terus dipake tali pikeun turun ka handap. Tihang besi ranjang anu dijieun panahana diselapkeun di selapan gordeng. Nondori bener-bener nekat. Terus turun kana lemah, laju lempang nyorang jalan anu balah tur ukur remeng-remeng. Heuleut sawatara lila disaprak Nondori indit. Jenderal Gabriel Van Holden kadenge nyalukan ti luareun kamar. Doli anakku, sudah tidur apa belum Doli? Kalau belum, papi ingin ngobrol penting dengan kamu sayang Doli. Cek Jenderal Gabriel Van Holden ti luareun kamar. Tapi saenggeus sabaraha kali anu dicalukanana teu nembalan bae. Jenderal Gabriel gancang ngaleos. Nondori disangkana teh geus sarewe teu apaleun kabur. Sedengkeun Nondori satengah lumpat nyurang jalan anu sepi tur poe. Leungit karempan, leungit kasieun ganti ku kaludeung. Nondori gilig arek terus neangan Jaka Satria. Caturkeun deui Ki Samudra anu keur ritual mindahkeun arwahna Mbah Buyut giling-giling anu membang marakayangan. Teu bisa sampurna dina ajalna sabab masih kene aya rasa kapanasaran. Hayang ngabinasakeun musuh-musuhna anu geus ngabalukarkeun dirina jadi kitu. Saperti biasa tina tangkorak anu dipasangkeun dina tombak kadenge sora Mbah Buyut giling-giling cumarita. Mane alus milih waktu nu hade keur dewek nyanding kana waruga eta layon
sok sanajan huluna cuplak oge teu jadi masalah. Janten sok sanaos di kitu moal naon-naon pangintennya Mbah, tiasa kene ieu layon digunakeun Mbah. Tangtu eta layon masih kene bisa dipake pikeun dewek sumurup, malah bakal leuwih gede pangaruna keur jalma loba. Aya jalma cuplak huluna tapi bisa kene hirup. Sumohon saya atuh pami kitu Mbah. Tapi kade dewe kudu gancang mubus azub kana waruga eta layon, sebab aya sukma sejen anu ngadeukeutan ka ieu tempat deuleu. Mun telat manehna bisa kaburu datang terus ngacaukeun kaayaan. Eueuh, na sukma saha eta teh Mbah? Sukma da jalma nu ngaran Sigiwang Samudra anu geus ngagagalkeun maneh nelu si Sulasmi teh deuleu samudra. Sigiwang Ki Samudra mangsa ngaran Sigiwang disebut, bibirna ngagaleter hatena ratu. Zarta sukmana Sigiwang mangrupa hiji panghalang keur urang duaan. Si Sulasmi susah ditembus ku ilmu batin lantaran dibantuan ku eta mangkluk deuleu samudra. Pantesan atuh Mbah, kuring gagal jeung gagal we mateni si Sulasmi. Horeng dibantuan ku Sigiwang. Ki Samudra beuki kaget. Badak sukma dewek gancang asupkeun kana raga layon Ziabun. Bisi kaburu datang manten eta mangkluk. Ke dewek bisa gagal deui menangkeun getih parawan Walanda mun telat deuleu. Ganjang. Sumuhun, mangga Mbah, mangga. Ki Samudra tetalangke deui gorontrang. Harita kene mapatkeun deui jang jawokanana. Jeung jigana teh nalika Ki Samudra mapatkeun jang jawokan anu eta mah, para dedemit jeung jurig teh ngadon daratan dianteur ku seorna angin peuting anu ngaradak ngagelebug tarik pisan. Disusul ku sora anjing anu babaung ti kajauhan, mungguh mata keung pikeun jalma anu borangan. Sukmana Sigiwang bisa ningali kana aleutan para dedemit anu rek nyaksian arwahna Mbah Buyut giling-giling mubus asup kana kurungan anyar, ngajajabkeun meureunan ti ditu nama. Jeung eta para dedemit teh rupa-rupa kayanana. Aya bae nu eueuh panonan estu ninggorobo, aya oge anu irungna eueuh dagingan huntu reges taya gugusian. Ari sukuna rata-rata ukur hiji marake baju warna bodas. Aya oge nu beungeutna alus tapi hanjakal, awakna kahandap anu dibuligir, anu katempongan ukur eusi jero badan, taya kulit, taya daging, taya tulang iga anu mungkus, jantung nawe tembong kekedutan. Curi kukunjungan anu matanangan sabelah tembong ngarerep ka Sigiwang bari nyarita ngirum. Nyane nah ngano nyinying nini yo munak lo nih dengayang namanyo ngano ngeker ngupacara ngong. Cek eta juri kukunjungan. Ari Sigiwang teborangan harita gancang nembalan. Ah, juwe maneh ti heula cong. Uing mah horea miluan upacara nu kalaritu teh kesel nang tunak sok cangkeul. Temal Sigiwang. Juri kukunjungan nyarita deui. Oh, ngatuhok. Newek mah nginit ngulangah. Ngisi ngamuromeakeun nemat nyicing kengeurin.
sama nguring mah teu bisa lempang ngan ukur anjlok-anjlokan. Cek juri kukuncungan bari maju ngageleuyeng ngaj. Juk kumaha maneh we? Dewek mah arek ka ditu heula tuh. Cek si Giwang ngadonembelan kitu bari gancang ngablesat kabeh kalerkeun. Uluh, itu aya awewe keur lulumpatan geuning. Karunya teuing ih. Bisi salah jalan terus nyamperkeun kanu keur upacara. Heuh, hayang getih parawan cenah. Belesat. Sukma si Giwang anu arek balik ngablesat deui nuturkeun eta wanoja. Nyawe eta wanoja teh leumpang nabet ngadeukeutan kanu keur ngayakeun ritual. Anu tetela eta wanoja teh nondori teh geuningan anu kaburna teu karasa geus jauh ninggalkeun markas Walanda. Kuniang awak si Abud hudang sapasang panonna ngageburu hurung warna beureum. Jigana bae Ki Samudra geus hasil ngasupkeun Sukma nambah buyut giling-giling kana waruga si Abud. Tanpa aya nu marentah, Jeleng kolebat jelegedeg. jasad si Abud anu hirup deui sabab kasandingan ku arwahna Mbah Buyut giling-giling harita langsung ngolebat terus pancu nangtung ngahalangan lengkahna Nondori anu langsung ngajerit ruas. Cek Nondori bari mundur ngemukasieun sabab teu nyangka manehna aya nu megat. Malah matak leuwih kagetna deui jeung ruas sabab jelas anu ngahalangan jalan teh tetela si Abud anu dianggapna geus ajal dibinasa ku prajurit ditahan bapana. Ya Tuhan, Abud kau menjadi juri. Aduh, maafkan papi aik Abud. Papi yang membuat kamu jadi begieu. Nondori jadi nganggap juri ka Abud. Senajan bener sieun jeung ruas, tapi Nondori masih bisa cumarita kitu. Jasad si Abud mungguh matak pikasieun pikeun anu nempok. Nalika si Abud nembalan semu ngagerem, bari nyaritana ngahaja niru-niru kayan si Abud anu dendam. Maneh memang teu salah, tapi wayana takdir maneh kudu narima akibat tindakan nu jadi bapa maneh. Maneh kudu pae kuleungeun dewek deuleu. Nondori puguh we langsung soak waktu ngadenge Abud ngomong kitu. Mun seug ti beurang bakal katingali kalayan jelas beungeut Nondori sepapias lir umpama teh getihan. Jangan alias entong Kang Abud. Jangan. Aik tidak bersalah. Saya mohon jangan lakukan itu Abud. Nondori undur-unduran ka tukang, sedangkan si Abud terus ngarangseg maju ka hareup. Ki Samudra katingali ngawaskeun ti tukang bari nyumput sakapeung ngehkeh seuri sorangan. Maneh ajeun arek cerik bijil cimata gede oge. Ku dewek moal dibere ampun deuleu. Maneh kudu pae kuleungeun dewek sia. Eta jasad si Abud ngacorelat rek newak badan Nondori. Tapi samemeh Nondori beunang katewak. Nah atuh ari ujug-ujug. Uluh. Waktos nah kabujeng seep wadia balad dongeng Ki Agus Jago. Keun atunya. Ya dongeng teh urang cekapkeun we heula dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh ku kitu ku kieuna mamang saja amit mungkur amit mundur dipayunan para wargi sadayana. Ayo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.